Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Rafarelia Syifa Adina, abdi di kelas 10 IPA 8. Di dieu abdi bade nyaritakeun dongeng fabel Sunda anu judulna Sakadang Peucang jeung Monyet Ngala Jambu. Panon poe panas mareret. Usum halodo geus meujeuhna entak-entakan hampir sataun. Jujukutan gararing kabeh. Tatangkalan kitu oge kari kalakai. Solokan jeung balong anu leutik mah geus loba nu saraat. Ngan saukur aya sasatoan anu bumetah di Gunung Ganggong, ukur bisa raripuh. Sato kayaning bajing, bagong, oray, anu salila halodo nyirekem di liang anu baseuh tur jero. Geus marulai kareseleun jeung lalapeureun. Malah mah loba sasatoan ti bulan-bulan kamari keneh geus ngarungsi ka gunung-gunung sejenna. Tapi rea oge satu anu bertahan di Gunung Ganggong. Maranehna yakin yen hujan teh bakalan turun sakedeung deui. Sakadang peucang karasup kana sato anu henteu galider. Basa kuda embe jeung kelinci ngajakan ngungsi, manehna ukur gigi deui. Halodo teh geus lila teuing, manya pangoran oge ngantep kasusah keur makhlukna. Da kuring mah yakin hujan teh moal lila deui turun, cenah kitu alasana teh. Atuh babaturana teu bisa kukumaha deui, tuluy maranehna mah arindit ti subuh keneh ngabrit keur ngungsi. Tangtu wae sakadang peucang boga pamadegan kitu teh kudu diperjuangkeun. Ampir unggal poe manehna asruk-asrukan ka jero leuweung pikeun neangan bumbuahan atawa jujukutan anu bisa keneh di dahar. Hiji poe sakadang peucang ampir sapoe jeprut asruk-asrukan neangan kadaharan di leuweung. Tapi teu saeutik oge aya jukut anu masih hejo, komo deui bumbuahan. Beuteungna geus murili ti tadi keneh. Tengah haja balikna mapai-mapai solokan garing. Naha atuh handepan solokan garing teh aya setu anu caina masih pinuh. Di sisi setu aya tangkal jambu anu sigana mah keur meujeuhna leubeut. Sakadang peucang gancang turubun turun. Nya bae jambu anu ti tongoh mah katempona leleutik teh geuning mani keur meujeuhna arasak. Tapi di sidik-sidik teh geuning aya anu keur ngalaan. Nyaeta sakadang monyet. Kabeneran yeuh aya anu mangalakeun, pikirna sakadang peucang. Sampurasun dulur, geuning nuju ngarsakeun ngadamelan jambu, ceuk sakadang peucang adab naker. Sampurasun, rek minta jambu kitu, tembal monyet bari runyah renyoh ngadaharan jambu. Sumuhun kitu ki sobat. Sugan gaduh katresna sakedik mah sim kuring teh hayang di alungan jambu 2 siki mah dular dulur sobat sibut make ngaku dulur sagala dewek mah teu boga dulur siga si laing hayang jambu mah naek we atuh sorangan baleus sakadang monyet. Atuh sakadang peucang ngaheuneun bari seuri koneng. Beuh cilaka ai kieu mah hararese geuning nyarita jeung makhluk nu teu gablek polo mah geurentes dina hatena. Upami abdi naik mah apan ki sobat ge uningan sim kuring mah teu tiasa. Cing atuh gara alungkeun hiji mah anu bareubeu ge teu sawios ceuk sakadang peucang. Lamun teu bisa naek tuh loba nu marurak anu geus baruruk pulungan we, tembal sakadang monyet. Sakadang peucang ngaheuleung. Dasar monyet makhluk teu geblek picus, teu bisa dipidulur, teu bisa dilelemesan. Sugan kudu ku cara garihal makhluk siga kieu mah geurentesna deui. Hei kunyuk, dasar makhluk teu boga otak, teu bisa diajak nyarita leumeus, teu bisa dipidulur. Ngacapluk teh persis urang gunung, teu bisa kanyaho. Moal mere mah atuh ngomong anu lemes. Dasar kalakuan henteu berbudi, makhluk teu boga polo, henteu gaul, dasar makhluk kelas handap, ceuk sakadang peucang. Sakadang monyet atuh kacida reusan diesek-esek jeung dihina siga kos kitu. Tara aya nu wani nyebut kunyuk ka manehna, komori ditambahan ku nyebut makhluk kelas handap. Sagala mah. Teu anta parah deui, belewer-belewer weh sakadang peucang teh dibaledogan ku jambu. Sakadang peucang ajag-ajagan bari ngahina deui pokna teh. Geuningan ngan sakieu pamaledog si panjang leungeun teh.
Hanas we ramorangwas ari maledog siga ngusapan mah. Puguh wae sakadang monyet beki nafsu. Jambu mani murubut maledogan sakadang pecang. Aya eta oge hiji dua mah anu kena, tapi ku sakadang pecang henteu dirasa. Sanggeus pangrasana jambu teh loba anu mukrag, sakadang pecang gogorowokan. Enggeus, monyet buduk sakieu we, geus meujeuhna keur sing kuring mah. Sesana mah keur isukan we cenah bari ketap-ketap ngadaharan jambu. Jambu sesana dibungkus ku daun, tuluy dibawa balik ku sakadang pecang. Sakadang monyet molohok mata simeuteun. Sanggeus pecang henteu katembong deui, kakarak manehna nyadar. Jadol teh aing katipu ku si pecang gerentesna. Tadina mah moal mere hiji-hiji acan, jadi we mekelan kuat ka bawaeun balik sagala, cek sakadang pecang. Jadi amanatna dari carita nu tadi nyaeta urang jadi jalma ulah korep, kudu daek mere. Mun boga kadaharan leuwih, urang kudu berbagi ka sesama. Sebab urang teu bakal nyaho kapan urang bakalan butuh batur. Jadi urang kudu baik ka sesama unggal waktu. Sekian wae ti abdi, mohon maaf lamun loba salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.